Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneuh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca Abah, wargi-wargi Abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugika da cacakan lamun langsung ngamah jalan anu kapanenjoan mah pasti bakal pasangrok jeung Andi anu harita dibarengan ku Jangdana. Dasar atuh masih keneh panjang lalakona karena kalawan teh halangan harungan terus we kebat ngambah jalan anu berasna ka Tanjung Pura. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu lamun seug Andi rada lila ayana di Cisaat nyaeta waktu nyusul pasuta ka Tutwi Dharma. Ulah-ulah manehna bakal bisa manggihan Mbah Rowi lantaran Mbah Rowi teh harita teu jauh ti Cisaat. Aya di pentaseun jalan nu paeunteng-eunteng jeung lembur. Rada jolok beh jero sarta buni ku tatangkalan jeung rerembetan. Ti heula ge tempat eta teh kungsi dipake panyumputan. Nyaeta waktu ngahiji keneh jeung si Jakalara. Ayana di dinya ngan ukur jeung Sudinta Katut Ardasim. Lantaran sanggeus karuhan karena teu embol-embol ka Gajah Ngambung. Komplotanana teh terus we bubar aing-aingan deui saperti memehna aya karna. Wigena sabatur-batur ngajugjug ka Karangsari. Sedengkeun urut anak buahna Ki Jantra nyaeta Dulmanan, Jumanta jeung Sarkawi da puguh maranehanana mah geus teu ngabogaan gedug. Terus bae tiluanana marulang ka lemburna teu jauh ti Ciaro. Bari masing-masing hatena teu oleh dipupuk ku kahariwang. Sok sieun papanggih jeung Ki Jantra anu pamatuhanana di Ciaro. Mbah Rowi atuh jadi ngarasa lowang aya di Gajah Ngambung. Bakuna mah sok sieun torojo we nu ngadon ngobrot. Pang-pang nama Andi anu kacida di pika seberna. Kapan si Jakalara oge geus kabuktian teu mampu nyang hareupanana. Komo di manehna. Oge ari ras karena maksudna Andi anu deuk maleskan nyeri kanu jadi bapana. Mbah Rowi teu sirikna unggal ngarenghap gawana teh ngan gegebegan. Babarian reuas sarta ngarenjag teu beda we ti orok beureum anu teu digebrag ku indung beurang. Ku kituna nya manehna mutuskeun ingkah ti Gajah Ngambung. Ngajugjugna teh ka tempat bareto nu kungsi dipake panyumputan. Pentaseun lembur Cisaat anu memang masih keneh barala sarta parowek ku tatangkalan. Ongkoh deui teu pati jauh ti lemburna Ardasim. Santeuna we moal susah-susah teuing. Atuh ari geus karuhan aman mah engke ge pindah deui we ka Gajah Ngambung teu nanaon. Kanca dangu harita waktu karena lahaloho ka Cisaat. Anu satuluyna disusul
ku pating pecenghona Pasuta Widarma Andi katut Jangdana. Bahrowi sabaturna keur jongjon we di tempatna satengah anu ngadedempes. Ongko ari berang mah tada liar. Kajaba upama peuting sok rajin oge ngalanto kacisaat marengan Ardasim. Nu matak pantes harita teh teu kabeneran pasarandog. Atuh Pasuta di dinyana teu lila. Geus karuhan nu diteanganana teu kapanggih mah terus we opatanana ngabring deui ka panenjoan. Pasuta katut Widarma sanggeus nyamah heula ka Ki Surdi. Bring dewe ari nit maksudna deuk terus mulang ka Gadog. Ari Andi mah jeung Jangdana isukna deui ari nitna katilu si Ruyuk langsung we ka Cipancar. Wah, di mana Dana? Sok amplang-amplangan kitu ari ulin teh. Pak Haji Sobana jojo nganana hawe barang Jangdana ngarong heap ka imah. Wangsul ti panenjoan Pak sareng Kang Andi. Jangdana terus terang, wah mentas raon. Pak Haji rada ngerasa kaget oge. Asana teh pamohalan teuing. Anakna make daek babarengan jeung Andi. Komo ieu mah bari jeung mondok deui sapeuting. Amang we Pak. Kesel ul kutak di lemur teh. Jangdana bari ngareret ka Nyi Euis anu harita keur diuk dina bale-bale. Rada nyaredet oge bareng ngadenge Andi disebut-sebut ku lanceukna. Oge sarua deui pada ngarasa kaget. Lantaran kapan lanceukna ka Andi teh sakitu ceceubna. Anu bener Dana. Pak Haji kawas-kawas nu teu percaya. Sumohon Pak. Wangsul ti panenjoan sareng Kang Andi mangga we taroskeun. Da ayeuna oge Kang Andina aya di bumina Mang Udi. Nah atuh lain terus diajak ka dieu. Teu kersaeun dukang kemah wengi panginten ka dieu. Jangdana bari ngareret deui ka adina. Wah, lain Dana. Anggur mah hek ulin ka leles. Tempo capusen. Kunaon cenah mari ngamplang teu moal-moal. Pak Haji Sobana nyaritana bari ngareret ka Nyi Euis. Maena sama sakali teu nyahoeun kana naon-naon nu geus kajadian antara minantuna jeung anakna anu dilantarankeun Jang Husen nyelewer tinu jadi pamajikanana. Begitu teh mah Jangdana teh asak jejeuhan. Lantaran lamun dibetuskeun ulah-ulah bakal aya matakna boh kakolotna boh ka adina. Puguh mun seug mikirkeun kanyerian mah geus hayang gorolang we ngadongengkeun kanu jadi inung bapana. Ngan nyaeta nu diingetkeun teh pibalu kareunana. Leung-leung mun ngan saukur bengkah wungkul. Kumaha lamun Nyi Euis jadi tamah parna ka ayanana. Sanajan bener kawinna ka Jang Husen teh ku pamaksa kolot. Tapi ari nyahoeun dirina dipangyelewengkeun mah kudu jadi salakina piraku we hatena teu raheut. Eukeur mah dipaksa turug-turug dinyanyeri kudu jadi salakina. Teu kedah diteteang Abah. Hidang ge ngurunyung ka dieu painten. Jangdana bari ngareret deui ka adina. Bisi we gering. Aya atuh painten jurunganana ka dieu Abah. Da teu tebih atuh leles Cipancar teh. Jangdana kalah kamaduan. Ari Dana. Pak Haji ngarasa kurang senang dijawab kudu jadi anak kitu teh. Da laras atuh Abah. Husen mah saperos nu micen runtah we kanu jadi pamajikan teh. Jangdana bari pindah diukna. Gek gigireun Nyi Euis. Dana ari dibawa badami teh. Pak Haji Sobana bari ngaleos ka tukang. Memang ari hatena mah teu nyalahkeun kana pok-pokanana Jangdana kitu teh. Karasa pisan Jang Husen teh teu beda we ti nu micen runtah kajarian. Plang las we taya beja taya carita. Sumawana mun ngahajakeun datang mah nempo nu jadi pamajikan. Atuh Pak Haji Qadir nyaeta bapana Jang Husen. Jongjon we teu boga pikiran naon-naon. Lantaran unggal poe oge cenah anakna teh sok ngalongokan ka Cipancar.
marukana nyawe da puguh katempo langka pisan aya di imahna. Sok padahal sapopoena teh idak liher we di imahna Ki Jalal. Ngasakeun pangabisa ka Ki Jagra. Manehna sama sakali teu nyahoeun yen guruna teh geus kungsi diragrageun mutlak ku Andi. Puguh ge pinter wawadulna. Boh Pajagra, boh Ki Badra, duanana teu euleum-euleum ngabuis. Cenah musuhna di Kadungora teh meh-mehan binasa ku Ki Badra. Atuh jeung Andi harita keneh oge kungsi bantrok. Nya kitu we deui waktu diayonan ku Pajagra manehna teh kabuktian ngacir teu mangga pulia. Leungeun buntungna teh teu mempan cenah ka Pajagra mah. Ya sababna nu matak Jang Husein terus-terusan guguru ka Pajagra. Lantaran maksudna manehna teh hayang ngarubuhkeun Andi ku leungeun sorangan. Leres Kang Dana ti panenjoan. Nyeus nu tadi gawenangan ukur nempokeun barang bapana geus ngaleos pokoe manehna nanyakeun ka Jang Dana. Nya Is. Dana bari ngareret. Ebreh pasemoan adina teh mani kukumu naker. Sareng saha? Nyeus api-api teu ngadenge. Ih, kapan tadi ge geus dibejakeun ku Abah. Jang Dana kalah kamalik nanya, teu wani ngepokeun ari ka adina mah. Maklum kituna mah. Sarua we jeung nu ngorehkeun raheut hatena. Ya, asa teu percaya atuh da. Geus bari neuteub. Naha? Ya mari kita terang we jujutanana. Geus bari ngabalieur, nyumputkeun beungeutna. Horeng tina juru-juru panonna aya nu nyurungkuy ngaganendang herang. Celak, surudut, mapai pipina. Bareto atuh Is. Da ayeuna mah Kang Dana teh geus eling. Dosa kabina-bina mika giruk. Kanu sakitu geus ebreh kabelaanana. Jang Dana ngageuri. Ongkoh kasuat seuit deh ku Bubuden anu jadi adik. Sae we. Kang Dana ayeuna babalik pikir. Laras kitu diajakan ka dieu teh teu ketsaeun. Henteu eta Is, teu diajakan ku Kang Dana teh. Nah atuh. Teu kunaha. Di bakuna mah da geus katulup moal daekeun. Puguh geus kumejatna mah Is. Kahayang Kang Dana manehna teh sina cicing we di dieu. Eukeur mah geus nyata sakitu bebelana. Katurug-turug Kang Andi teh jalma nu ngelis nunggul pinang. Teu sanak teu kadang, teu indung teu bapa. Cicingna oge pan di Mang Udi. Kapan ngan sakadar dikukut. Ngan nyaeta kapikirna da moal pihadeun. Jang Dana bener-bener nyaritana mending ngageuri. Pokona mah ras inget kana kalakuan manehanana nu geus-geus. Ka Andi sakitu neung teuinganana. Tapi ari Andi mah sigana teh teriuk-riuk di pikang ewa teh. Jeung tinimbang males ngewa mah kalah ka ngebrehkeun kabelaanana. Nepi ka ayeuna oge masih kana inget we waktu manehna dikakaya ku bangsat peuting-peuting. Sareatna lamun harita teu kaburu ditulungan ku Andi mah adina teh tangtu moal bisa kapuluk deui. Pasti bakal jadi korban nafsu manusa durjana. Yeus atuh barang ngadenge pok-pokanana anu jadi lanceuk kitu teh. Bet teu beda we tinu dibedel deui raheut hatena. Anu memang kaayaanana ayeuna beunang disebutkeun keur humapur. Nu ebrehna kaluar ditotondenan ku juuhna Cimata nu terus-terusan marebeh ngabaseuhan beungeutna. Sarta dipirig ku inghakna. Anu teu kurang-kurang nimbulkeun ting saresetna hate Jang Dana harita. Nu antukna manehna oge terus ngaharuk. Bari hate ngulayaban cus-cos ka alam mangsa ka tukang. Kojegang nyeuis ka kamarna. Geblog we satengah nu ninggangkeun maneh kana tempat sare. Breh bae. Nu keur waktu tadi ngan saukur mangrupa inghak nu ditahan-tahan teh. Ayeuna mah banglas ngaguk-guk bangun nu kacida kanyanyerian. Perbawa hate nu gurawah gudawang deui. Paribasa nu karugrag mah sok leuwih parna. Nya kitu pisan kaayaan nyeuis harita ngan teu we bari kumapang. Sasambat boh dikedalkeun
atawa ngan saukur mangrupa garentes hate. Kukitu teh mah nya euis teh masih keneh eling teu hade ngarumpak basa pamali. Ngaran-ngaran geus boga salaki teu mikeun mun kudu sasamat ka lalaki sejen. Sok sanajan ari gambaranna mah kokolebatan. Rupani teu bisa dikepeskeun keukeuh kumalayang napel dina bibir panon. Jangdana tinggal cungelik sorangan. Waktu adina ngojengkang teh ukur dituturkeun ku reretna juru panon. Bari hatena mah beuki ting seredet ting sereset. Mireungeuh beungeut nu geus cipruk ku Cimata teh. Ngahlas ka bina-bina meh-mehan teu kuat nempokeunana. Dedeh teuing euis. Da cacakan mun teu dipaksa dikawinkeun ka si Husein mah. Nya moal nepi ka ruksak kieu. Aing ge rumasa dosa. Aing sasatna nu ngojok-ngojok ka Bahaji. Kawasna lamun seuk ngajodo ka Kang Andi mah si euis teh moal nepi ka ngarandapan tunggara hate. Ari ayeuna eukeur mah ngajodo kanu teu dipisuka. Turug-turug jeung dinya nyeri deui. Si Husein teh ngaduakeun. Husein. Ulah ngeunah-ngeunah maneh teh. Tunggu ku maneh. Aing pasti bakal ngayakeun baritungan. Maneh geus cukup nganyarikeun ka adik aing. Oge maneh teh ka diri aing geus nyiksa antep-antepan. Moal ieu teh pasti ku aing dek dipulangkeun. Tungguan we ku maneh. Tungguan Husein. Ulah ngeunah-ngeunah deuleu. Jangdana garentes di jero hatena. Sedangkan peureupna mani buleud-buleud we. Diamang-amang bari huntuna ti kakareket tandaning keur ngandung amarah anu pohara. Peutingna waktu saimah-imah ngariung, pok bae jangdana nyarita ka Pak Haji Sobana. Yen isukan mah manehna deuk kaleles pikeun manggihan Jang Husein. Deuk dipuguhkeun, naon sababna nu matak manehna teu moal ka Cipancar teh. Saperti nu geus miceun we ka pamajikan. Yah rek jeung sahadana. Pak Haji Sobana bari ngareret ka Jangdana. Bisi deuk jeung Andi ku manehna deuk dihulag. Lantaran geus karong macak teu hade. Bade sareng Mak Amir we atanapi sareng Pak Iya. Wah jeung Ki Adi we. Lantaran Ki Amir mah isukan ku Abah teh deuk dititah ngomean Kanang Buning. Kan dewe dana ulah tereges teu puguhnya cing malepah gedang nanyakeunana. Bu Haji nemrong ngawawadian ka Jangdana. Tangtos mak moal talatah naon-naon is. Jangdana saterusna nanyakeun ka Nyi Euis. Ebreh ka nyaahna kanu jadi dulur. Natrat dina reretna ngandung ka deudeuh. Saurkeun we Kang Dana. Euis tos rada jag-jag gitu. Pamit aya pamangan mah supados bapageun we. Ulah wae is. Jag-jag kumaha? Dan sehat bener euis teh. Jangdana satengah nu ngahalangan. Bakuna mah hatena teu mikeun lamun adina kudu kaleles deui nuturkeun nu jadi salakina. Lantaran geus katoong pasti kalah ka nambahan katunggaraan we. Puguh geus kabuktian Jang Husein teh sasatna mangduakeun. Samios Kang Dana bade ngawayahnakeun we. Hawatos ku Kang Husein. Panggitan ayeuna teh teu aya nu ngaladenan. Ari euis di dieu mah da sarupi anu ngeunah-ngeunah we ngaculkeun kawajiban. Nyeuis dari anak keur nyaritana. Memang hayangna kaleles deui teh lain ngan saukur jijieunnan. Tapi oge lain hayang-hayang teuing ngaladenan kanu jadi salaki. Da puguh sasatna masih keneh tacan kuat migawe nu berat-berat. Ngan ieu mah samata-mata pikeun nengtremkeun hate. Lantaran ku ngadenge beja yen Andi ayeuna aya deui di Cipancar.
Ngadadak hatena jadi marudah deui. Gambaran Andi teu oleh jadi gangguan anu salilana teu bisa leupas tina bibir Panon. Lantukna jadi ngahudang deui rasa katresnan anu mangsa-mangsa ieu teh kumanehna satekah pola sasat keur disieuskeun supaya ulah tetep ngancik dina ati sanubari. Bogoh di lain-lain ge manehna ayeuna teh geus manutan kanu sejen. Bogoh we tumrapna Kajangdana teh lain deui matak nyedetna kana hate. Sakitu nu jadi pamajikan mah kumerebna kanu jadi salaki. Tapi nah ari salakina bet kalah ka mang nyerikeun. Ku kituna beuki ngagugudu we nafsuna Kajang Husen teh. Kurang-kurangna mah bis bae manehna teu kawawa. Sapok-pokeun deuk dicaritakeun yen Jang Husen teh kitu kalakuanana. Ari Cekang Dana mah ulah waka kaleles is. Jang Dana bari ngararet ka Nyi Euis. Tacan sehat bener. Wah, memang sakuduna mah ulah lila-lila ninggalkeun nu jadi salaki teh Euis. Sok matak teu hade balukarna. Tapi nyakeun bae kumaha engke we ceuk Jang Husen nya. Lantaran ari tacan sehat mah memang Euis teh Pak Haji Sobana dina nemrongna teh bijaksana naker sasatna ngangeunahkeun kaditu kadieu. Ari ceuk akang mah ulah waka is kae ulah cenah cager heula. Piraku kusen oge teu ngilikan kaayaan euis sakieu buktina. Jang Dana mani keukeuh ngahalangan. Bade ngawartosan heula Pak Iya atuh Abah. Jang Dana nuluykeun nyaritana bari ngararet ka bapana. Wah, nyajung atuh. Ngan isukan teh ulah isuk-isuk teuing tanah. Lantaran Ki Iya sina ngabersihan heula istal. Geus sabaraha poe mah teu dikorehkeun tah mani asa rarujit naker. Mohon pasti siang we. Jang Dana bari jung cengkat koloyong ngurupanto ngagejlig turun anu maksudna deuk ngabejaan Adria ka imahna. Sadatang-datang ka imah Adria pok bae Jang Dana mopoyankeun yen isuk urang kaleles nepungan Jang Husen deuk muguhkeun. Lantaran sakieu geus lawasna Nyi Euis aya di Cipancar. Manehna teh mani teu aya moal nempo kanu jadi pamajikan. Ngan kudu iatna we Pak Iya lantaran di ditu teh aya pajagra guruna si Husen. Jang Dana saterusna ngawadian ka Adria. Tos nguping Bapak ge. Eta kinten-kintena kumaha wosena Cep? Adria nanyakeun bari kop kana daun kawung deuk nyeun udud. Hebat oge Pak Iya. Margi Mang Tasim oge. Nya eta nu duwi kadongora teh hampir-hampiran duwi kahanteuna upami teu kabujang ditulungan ku Kang Andi mah. Ae hutan? Nah iraha kitu Cep kajantanana. Adria nanya semu kaget. Rokok daun kawungna dicekel teh teu buru-buru disieuneuan. Mangkukna di kadungora. Namun ku Jang Andi mah kawan gitu. Mohon leres. Hebat naker Kang Andi teh Pak Iya. Wah kabita abdi mah. Wah. Rada abot atunya upami leres mah tiasa haweunkan Matasim. Mangka-mangka si Badra teh panginten aya keneh margi tangtos teras ngagunda ka Cep Husen. Aya keneh Pak Iya. Waktos mangkukna oge kapan sareng si Badra. Wah mun laras abot. Tacan si Jalal deui. Adria bangun ngarasa seber. Nu mawi kedahiatna oge Pak Iya. Namun satiasa Pak Iya ulah dugi ka kabaud ngiring riributan. Margi maksad abdi nu salaresna mah hoyong mulangkeun ka nyeri ka si Husen. Jang Dana ngebrehkeun maksudna. Wah geuraheun Cep. Datang tos pajagra sabaturna teh moal cicingeun. Kumaha upami urang nyuhunkeun diantar we ku Jang Andi.
Margi nya sanes ngecing bapak teh. Mung upami kedah mayunan tilu lawan mah wah rada repot oge. Ulah ya. Margi si Husen tang tos bakal nyangka nu lain-lain. Pan harita oge waktos bantrok di Kadungora. Saena we si Husen mah teu milu. Nya aku kitu teh maklum ya. Pilih hengkeh. Kumanehna dipake pakarang pikeun ngagogoreng si Euis. Wah, semuhunnya. Mangga. Urang we lah duaan. Sawios lah kumaha engke we eta mah. Enjing teh. Enjing bae, Cep. Urang rada siang we. Margi cenah saur Abah. Pak iya kedah maresihan istal heula. Atuh Mang Amir enjing teh bade dipiwara ngadangdosan Kanang Muning. Wah, semuan mun sae. Mending rada siang. Adria bari kusiwel ngaluarkeun lunglum tina ganda wesina cerek diteker. Pledug hurum. Tah, kitu we atunya Pak ya. Jangdana bari jungnang tung. Sanggeus pamitan leos we, manehna balik deui ka imahna. Sanggeus jangdana ngaleos, Adria terus we cinekul tengah imah. Bari hate mah lain deui ngarasa bingungna. Kumaha nya pilakuan isukan, lamun ceuk manehanana kudu riributan jeung pajagra. Pokona mah tetep we ngarasa hariwang, nyang hareupan lawan tiluan teh, lain enteng-enteng. Komo deui ieu mah geus kanyahoan, cenah Mad Tasim oge nepi ka teu kuateun. Mending bebeja we ke Jang Andi. Keun bae manehna mah ulah sina nembongan. Supaya engkewe dina ngabantuan ulah jiga-jiga anu ngahaja. Nah kitu we supaya disangka kabeneran. Paur tuh da ari aing kudu nyang hareupan tilu lawan mah. Adria ngagereuntes di jero hatena. Sarta geus kitu mah teu panjang mikir deui jerot we manehna turun ti imahna. Geus karuhan eusi imah Pak Haji Sobana taya nu kaluar. Gidi we manehna indit. Maksudna deuk ngadatangan imahna Ki Sahudi. Kanca dangu sadayana. Eueuh pamajikan komo. Jang Husen teh geus tara betah cicing di imah. Isuk-isuk keneh oge geus kenceling we indit ka imahna Ki Jalal. Biasa ngadon hutet ngasakeun pangabisa atuh mun ti peuting mah leuwih-leuwih. Ayana di imahna teh ngan semet isa. Kitu oge sasat marketkeun maneh lantaran bisi dirongok ku bapana supaya kasampak. Ari geus lewat isa mah ngalantrah we teu beda we ti kuda tanpa kadali. Datang-datang engke tengah peuting. Waktu Adria jeung Jangdana daratang kaleles. Kasampak teh imahna Jang Husen dikunci. Kan hadena we katempoeun ku Pak Haji Kodir. Terus we duanana disambat ka imahna. Puguh Pak Haji Kodir mah sama sakali teu nyahoeun kana hal ihwalna nu jadi anak jeung Jangdana teh. Ya pantes we. Dina umakuna teh estuning gercek naker. Wah teu sirikna sagala ditanyakeun. Pang-pangna mah tetelepek tina hal kaya Nyi Euis. Sarta saterusna manehna sasadu lantaran tacan bisa ngalongok ka Cipancar. Jangdana atuh asa dibere pijalaneun. Teu asa-asa deui darak-dak we dicaritakeun ka Pak Haji Kodir. Yen Jang Husen teh ti waktu adina titirah di lembur. Estuning taya lo nempo ari lain harita mah basa jajab teh we ka Cipancar. Wah, pirah ku Jangdana. Da nyariosna ka bapa mah. Sering naker cenah maneh teh ngalongokan. Pak Haji Kodir teu percayaeun. Teu aya Pak Haji bilih teu percanten mah mangga we pariksakeun ka jenisna. Jangdana ngayakinkeun. Wah, mun nya teh nya bener kurang ajar si Husen.
Pak Haji Kodir beri tempat tempo keluar, maksudna dek nyalukan Ki Jalal. Tapi teu temong, da puguh di imahna keneh. Gerowe atuh nyalukan lanjangna, dititah neang Jang Husen ka imahna Ki Jalal. Sugan aya di dinya. Nu dititah teu talangke, Jung Indit sarta Tekung Sila. Jang Husen geus norojol kairingkeun. Puguh we maranggok amprok jeung Jang Dana. Lain deui ngagebegna. Geus teg we. Tang tu bakal aya naon-naon kajadian anu teu dipikahayang. Lamun teu ngabejakeun nyeuis gering katutuluyan, tang tu meureun Jang Dana teh ngadoni kalakuan manehanana waktu di Kadungora. Atawa ngahaja deuk ngabejakeun yen manehna tara aya ngelol pikeun neang nu jadi pamajikan. Dina deukna ditanya ku Pak Haji Kodir, nah nya manehna teh nempo ka nyeuis. Nya lumayan ngarasa bingung ku pijawabeun. Deuk mungkir da puguh aya saksina, deuk ngaku paur ku mamalana. Piraku bapana teu ngambek bebeakan. Antukna Jang Husen ngabedeb kawas nu ngajubleg. Ukur dilak we panona ngadelekan ka Jang Dana bangun nu kacida ceceumna. Jawab Husen. Lain kalah ka ngahintul. Pak Haji nyentak. Mireungeun Jang Husen ngabedeb oge geus copoe dina hatena yen caritaanana Jang Dana teh memangna bener-bener lain ngan sakadar jijieunan. Teu acan we bah. Jang Husen ngajawabna rada galab. Ku kitu teh mah manehna teh kacida sieunana kudu jadi bapa. Kumaha? Dedengean teh encan. Geus sakieu lilana masih kadeh tacan diteang. Nah atuh ari bebeja ka aing. Cenah unggal poe oge sok dilongokan ka Cipancar. Pak Haji Kodir nafsuna teh ujug-ujug ngagidir we. Puguh deui ngarasa tu genah ati we, ras kudu jadi anak nepi ka dibobodo. Jang Husen ngabedeb deui we, teu daek nemalan. Puguh we amarahna Pak Haji Kodir kalah ka beuki rosa lantaran geus nyata-nyata kalakuan anakna teh bener-bener ngawirangkeun nu jadi kolot. Mah Haji mireungeuh nu jadi salaki ngambek teh geus teu bisa wajar kumaha. Manehna ukur nempokeun we bari ngadeg-deg. Jang Dana katut Adria jadi asa teu pararuguh nya mah teh. Nya terus we duanana pamitan. Dadakuna mah aya keperluan deui nu sejen. Dina baralikna teh Adria mah lain deui ngarasa bungahna lantaran kabeneran teu ngarandapan deributan. Bari panaon mah teu oleh luak liuk nempoan Andi. Lantaran geus paheut janji yen Andi deuk ngaping ti kaanggangan. Sajutna Jang Dana jeung Adria baralik, dar wae Pak Haji Kodir ngambekna geus teu make ngerem deui. Jang Husen terus diancam baris diusir lamun teu buru-buru indit ngalongok nyeuis ka Cipancar. Malah harita keneh oge Jang Husen kudu indit ka Cipancar bari sakalian menta dihampura ka Pak Haji Sobana. Memang kahayangna oge buru-buru ingkah. Jang Husen teu ngalobakeun di pamolah jerot we manehna turun ti imah bapana. Pokna mah deuk ka Cipancar. Brecet we ka imahna Ki Jalal heula pikeun nyamper pajagra katut Ki Badra. Memang teu salah deuk indit nama, tapi lain deuk neang nu jadi pamajikan. Tapi ieu mah samata-mata deuk ngudag Jang Dana. Tuman deuk diwarah we deui bongan geus wani-wani ngadoni kan nu jadi bapana. Ngaran-ngaran nu leumpang salse puguh we. Tekung Sila oge kasusul. Kabeneran teh di palebah tempat hara-haraeun naker. Anggang ti lembur. Ari tembong ari garowok we Jang Husen sosowak supaya didagoan. Puguh we tumerapna ka Adria mah. Lain deui ngaranjugna. Tetela riributan teh teu bisa disingkahan. Mangga-mangga pajagra teh dibarengan ku Ki Badra. Luak deuk nempo Andi keukeuh teu tembong. Tong waka ngeunah-ngeunah Dana. Moal geunah parasaran deuleu lamun tacan dibubukeun mah hulu sia. Jang Husen nafsuna geus teu bisa diampeuh deui. Beungeut beureum nambaga panon molotot teu sirikna dikaluarkeun kabeh. Geus puguh
porongosna mah teu beda we tinu deuk nyamualkeun. Neuleuh Jangdana teh geus asa neuleuh anu ting raringkel we dina susukan. Ai sugan jalma weureuh ku cubung. Jojol haok porongos we. Na sia wae nu bisa tipopolotot teh. Jangdana ge ayeuna mah tandangna estu ninggarang naker. Asa dibere kasempetan we pikeun mulangkeun ka nyerina. Ulah setan sia. Wani sia ngalawan aing. Naon perluna deui ngadon nya capek anu teu uni ka bapa aing? Hah? Naon? Nah yang diwarah deui sia teh ku aing. Nah teu rumasa gitu sia boga kalakuan kawas binatang Husen. Teu kudu lobanya capek deuleu. Sor. Deuk kumaha karep sia ku aing ditahan deui diladenan. Jangdana kalah kanangtang. Setan sia. Sugan hayang modar sia mah. Jang Husen teu anta parah disemrut we ngasupkeun jurus kahiji timbanganten. Rokaya Jangdana teh ayeuna mah memangna teu bolos strong kosong. Ngagentak manehna robah kuda-kuda heu beletuk we. Jurus timbanganten nu ngageblos teh dihanca ku tenggelan kepang. Negel pisan keuna kana pigeulangna. Pogoh we. Jawa ti ngarasa nyeri teh jeung bari ngarasa gaget we deui. Lantaran ayeuna mah Jangdana teh bet aya hojahna. Ayo kadinya bara. Hakan tah si code teh. Cirean deui kadinya beungeutna supaya pantes. Pajagra marentah ka Kibadra. Alah. Kagabah sah nyecapek teh setan. Adria jojonya we nafsu nang usial. Bareng jeung nyampeukna Kibadra teu tatapasin deui hiuk we Adria ngirimkeun panonjokna. Ayo lawan bara. Pajagra teu beda ti bobotoh red ka Jang Husen. Pok di manehna nyarita. Teu kedah dibere hate cep. Perlu mah gorok we kadinya genggerongna supaya ulah bisa ngagogog. Pajagra ngahatean jelas supaya hatena Jangdana sentar. Tapi Jangdana nu memangna geus gilig pikeun mulangkeun ka nyeri. Saeutik oge manehna teu ngarasa gimir, malah atoh we nu aya lantaran sasat aya kesempetan pikeun mecak pangabisana. Waktu Jang Husen nyebrutkeun deui jurusna, Jangdana ngagentak ngareundeuk. Gileuk nyerong enca, bari srog we majukeun suku katuhuna. Teu anta parah deui. Keduk we leungeun katuhuna nu geus diwangun siku teh dibadugeun kana iga burungna Jang Husen. Jang Husen ngagero, ngarasa nyeri jeung seueul. Tapi ari hojahna mah teu pugag. Panonjokna nu poos deui teh ngagentak dirobah gerakanana juruntul ka handap deuk dipake mepeg sirah lawan. Tapi Jangdana leuwih kesit ngagerakeun badana ka beulah katuhu bari nyambarkeun leungeunna kana beuteung ngagunakeun gerakan cakar heulang warahan ti Adria. Rokaya kakesitanana Jang Husen anu memang pangabisana tetela aya disalureun Jangdana. Sakilat manehna ngangsrotkeun suku katuhuna ka hareup. Pogoh we. Sanajan bener beuteungna teu bisa disalametkeun beunang dijamret kudu jadi lawan. Tapi gerakan Jangdana jadi kandeg lantaran katutup jalana ku suku Jangdana anu beulah katuhu. Hal ieu jadi hiji kasempetan oge pikeun manehna pikeun ngahiukeun panimpugna nu temis deui ngegejret kana sirah. Nu akibatna duanana pada kabeunangan. Mun Jang Husen kulit beuteungna asa kajewol, Jangdana mah sirahna ngadadak leneng lungleng katuralengan. Ditimpug satakerna kitu atuh uyuhan teu ngarumpuyuk oge. Manehna ngan ukur ngagigeg teu beda we tilang layangan kurang angin. Sedang Jang Husen terus ngejat ka tukang sieunun kulit beuteungna dicakar deui. Aduh kanca cak. Carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui muga
urang aya dina kasehatan, bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Di carita urang tunda di Hanjuang siang, tenden di Handelem sieum, paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.